urang ayeuna cet diuk bae aya nu liwat sabelah doang sabelah deui beunta ongkos dumbangsa aspek anu anti speaker capek teh capek henteu salah ngan capek sebab anu ngabimbing sakadar zahir doang maca dina kitab keterangan kos kitu bagus ngan capek bahkan teu datang-datang capek mah capek teu datang nu mentek sinarna eueuh emang kumaha engke ge teu hayang sorangan tah eta nu mantep mah supaya urang teu hayang neuleuh muharramat kumaha ieulah toriko dididik tadi zahir mah geus capek kuali mulai pendidikan batin golbu dikelilingi ku lelembutan latifatul qalbi ye eusina latifatul qalbi handapeun golbu belah kenca dua jari nah nu kos kieu ngaranna nafsul lawamah nafsul lawamah ayat 9 al-lawam al-hawa al-makru al-ujmu al-ghibah ar-riya az-zulmu al-kidbu al-ghaflah mulai ku urang dibanting make zikir sesuai jeung aturan guru perem matana gomid ainaika wa a'li lisanaka wadmum safataika gol Allah mulai urang perem mata isarah kana geus eueuh nu di deuleu dunia hiji bae mata hate dika Gusti Allah keur ngaberihan nafsul lawamah mungkin urang bisa sabulan can bisa 2 bulan can bisa 1 tahun hayuh bae kuari engke ta mulai urang dibere ku Gusti Allah lantaran dibenturan bae teu hayang leuleuh awewe teh teu hayang sarua jeung deuleuh kocomberan kan lamun geus kos kitu mah sanajan di deuleuh ge ku urang kiai teu hayang embung urang ngabalieur barang di deuleuh beul kunaon sia nyeleuk teu hayang emang kunaon hidung wah ieu mah torek kata Habib Rozak yang menukos kieu bae teu beres ieu mah ieu giliran bae nu putih urang Lampung mencorong bae can kajadian teh menukos kitu mah berarti nah ieu mah eueuh teu hayang tekan ngeunaheun lamun teu hayang mah aya jeung eueuh akur bae dihareupeun teu dideuleuh ku urang ketika jana ka tukang teu panasaran beda jeung nu tadi aspek maksudna aspek bahkan cara nonorekat nya nama maksakeun salah henteu ngan capek jarang nuusul lantaran zahir doang sama batinna mah tetep ngelemed bae buktina ai sapeker haram ai HP boga atuh naon bedana sapeker jeung HP malah leuwih jahat HP sapeker mangan di lingkungan urang doang ai HP mah jaringanna dunia selalu ngomong cenah HP mah panteu kanyahoan ku batur eta panyakitna tuh capek tapi lamun make batin urang aya speaker jeung eueuh akur HP teu hayang aing mah komo HP jadul mah ya aing mah hayang ge ieu mah nu BlackBerry lantaran di dinyana aya gambar naonan kana headphone di jerona sial cek budol emang sialnya nama ada kumaha deui atuh tapi lamun urang diberi teu hayang teu hayang satungtung teu butuh teu hayang kumaha sih teu hayang kan teh saya teu hayang teu kabeuli lain teu kabeuli dek 20 ge bisa kabeuli kan teu hayang jang naon atuh jang naon dek hubungan naon urang jeung manusia acenah ieu mah dek hubungan antara kiai naon lu dihubungkeunana acenah dek carita masalah tuh datang bae si masalah ja ulama nu baheula ge datang malah memuajahana urang menang ganjaran acenah urusan ngariung sapira ngariung atuh paling ngecau Ambon bener bod kadang-kadang ka kampung teh cau Ambon acan cau emas ge tinggalin eta ge nang HP beak ku HP tuh naon atuh ieu hubunganana ieu jeung manusia teu hayang